billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil buah nangka, buah kopi, buah kalayar di sepan. Lamun cinta ka Kanjeng Nabi, hayu urang sholawatan ya Rabbi bil buah nangka, buah kopi, buah kalayar di sepan. Lamun cinta ka kiai, beres ngaos bere poh-pohan. Waghfir lana nah hai palba popohan sok seuri uing meresep ya cek ngan alhamdulillah gara-gara ngaji puting di Cikareo poe ieu teu aya nu mere poh-pohan salembar-lembar aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sadayana ngiringan wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ieu we nu rame teh itu mah kieu marukan uing tenempokeun meureunna. Jadi yakin anu rajin tolab ilmu mah ibu anu rajin tolab ilmu mah budak ngora anu awew. Bapak-bapak mah biasana lomba ngudut jeung ngop. Entak pantes dan sholawatan teh mingkem we. Entak didoakeun ibu-ibu di dieu sing jadi ahli surga amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak sing nuturkeun di tukang. Demanya bapak-bapak teh didoakeun ya. Kunaon mihalakeun ibu-ibu sebab indung uing oge ibu. Pan lalaki teh bijil nanti awewe betul. Ngantak nu kudu dimuliakeun mah awewe betul tidak? Ibu Allah wanita yang mulia, derajatmu tidak dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan,
mengandung lagi reneh deui. Awana aja boga anak sabaraha lamun 7 berarti laguna 7 kali eta. Masya Allah. Bapak-bapak lamun yang jadi ahli surga, muliakan ibumu, bapakmu dan istrimu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, cek baginda Rasul. Pangalus-alus lelaki anu ngamuliakeun kanu jadi pasangan hirupna tadengekeun ku jeber. Ulah ngangka pamajikan tengah wadulan desiana. Maka duit 100 dikeun 75 25 selipkeun. Balikeun kana eupan pagawena nguseup. Aya nu kitu aya. Urang mana? Oh, salah kieu aja. Oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah fahuwa fi sabilillah hatta yarju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillahi mislahu baitan fil jannah. Al hadis. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alina al-arjaqa wa tuhsinu biha lana al-akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa asil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa asil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Allah ya Rabbal. Saderek penata acara pengatur waktu Kang Ustaz anu kalintang pisan dipihormatur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kersani Ketua acara PHBI peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Kampung Cicariang Hiji, bil khusus Bapak Amil Oban Sarimit sadayana sareng warga Kampung Cicariang Hiji anu sadayana pasimkuring dipihormatur mudah-mudahan Allah muliakeun. Salajengna Bapak Sekretaris Desa di Dimer sebetulnya Bapak Cariknya di simkuring mas sekdes bae Soksian pahili carik jeung carih biasana. Mudah-mudahan Pak Sekdes, Pak Carik sing di paparinan panjang yuswa amin.
sing dijembarkan milik rizkina amin, sing dibarokahkan keluargana amin. Nah Ustad maka didoakan loba-loba teuing umaroh mah kudu didoakeun, cacakan didoakeun geus loba nu teu ecereug. Kemudian lamun teu didoakeun mudah-mudahan Pak Sekdes sing salalamina dijantenkeun pamimpin anu amanat kanggo rakyatna amin. Ya Allah ya Rabbal. Mau salajengna Bapak Korlap Banten karosan anjeunna teh pun lanceuk. Tadi teu nguningakeun nya sim kuring raina bungsu itu lanceukna. Tapi pasti cek batur ciga lain lah dilancek sebab kasepan sim kuring aja bener tuh aja. I love you. You love me? Entoh bedegong aing. Salajengna Bapak ajengan para ustadz, para kiai, utamina para kesepuhan lembur di kampung Cicareang hiji, Cicareang 2, Bapak Amil, Careang hiji, Careang 2, salajengna deui sadayana warga jamaah Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu aya di kampung Cicareang hiji jeung seputarna. Yasim kuring ningali aya Careang 2, cara Cikareo komplit sadayana. Mudah-mudahan sadayana jamaah anu parantos hadir dina ieu peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugia mesin dicatatkeun janten umatna Kanjeng Rasul anu cinta ka Rasulna amin. Dijantankeun hambana Gusti Allah anu taat ka Gusti Allah amin. Ya Allah ya Rabbal. Siapunten anu kasuhun ka sadayana jamaah sim kuring suanten tikawit malam hiji Rajab alhamdulillah terus-terusan cacarawakan dina panggung. Ayeuna jadwal sampai tanggal 17 Sakban tos aya. Ari sorang geus kieu, ieu ti isuk geus di wah ku amil oban pokona mah. Bari dipeuleman menyan teh. Cieunkeun eta naon? Asem, mus asem bere di jeruk. Aing kata murilit beuteung ge. Sorang mah serak-serak keneh we. Alhamdulillah doakeun ku jamaah sebab uih ti dieu dinten Salasa segera aya jadwal, malam Rabu aya jadwal, dinten Rabu aya jadwal, malam Kamis libur, dinten Kamis enjing aya jadwal, malam Jumat di Gunung Batu, malam Sabtu di dieu, malam Minggu di Cisolok, malam Senena ka Depok. Upami kedahna mah wengi ieu teh ka Malaysia. Ngan kulantaran eueuh nu manggil ya ka dieu. Teu cang naon jauh-jauh ka ditu nu manggilnya. Insyaallah jamaah rahimakumullah puja urang sanggakeun ka Gusti Allah azza wa jalla sarimit kali pujina urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha suci tasakur binikmah urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha ghafur ngalangkungan kudrah inayah izin di Gusti Allah alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah dina wengi ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok karonyok di haflah anu insyaallah mudah-mudahan diberkahkeun ku Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinareng salam mugia salalawasna dicurah limpahkeun kanggo panutan urang sadayana junjunan urang sadayana kakasihna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nyatana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanggo para kulawargana, para sahabat, para tabiin tabiatna. Oke mudah-mudahan urang sadaya anu nuju kumpul ngariung di ihaplah, anu nuju ngalaksanakeun tolab ilmu, mugia mesing pengkuh kana ajaran anu dicandakeun ku mantena ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Dina wengi ieu urang sadaya ngalinggihan dina hiji tempat anu baris dibangun hiji sarana ibadah. Dan memang tadi nanti ieu teh masjidnya. Ieu masjid diruntuhkeun, tidak usaha gara diruntuhkeun. Tapi ieu teh bentuk syariat kerjasama antara Pak Amil Oban jeung Pak Korlap pasti. Supaya naon supaya sim kuring ACC. Terus ngolo ngundang ngaji. Eta geus kabaca modusna mah. Da moal ngundang ngaji lamun teu butuh bangunan mah moal. Lamun niat kondang ngaji mah kunaon teh bulan mulut kamari ka dewe kondang. Tapi panye eta teh aing ngaranna kolot mah dipentak ku budak sok euceuk.
budak bengal minta duit 1000 jang jajan mewek kekosehan loba akal bulus nanti dibere henteu dibere ke sebabnya akan jadi hasim kuring eta ya akalna korlap jeung akalna ambil obat tapi nak insyaallah tos diajengkeun kasih kamari tos turun bantuanana ngan kamari teh bantuanana masjid MCK kelas sepamil obat moal ditampi teu masuk kelasna akhirna mah dibangunkeun di Cisolok insyaallah minggon ayeuna doakeun ku jamaah sadayana mugi mesing lungsur paketna sing kabangun dina pertengahan sasi Februari amin ya Allah ya Rabbal bil barakati umul Quran al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbik firli amin jamaah rahimakumullah simkuring wengi ieu moal loba elek sebab naon kewelah bebeakana dicari yang handap di ditu malam Sabtu ayeuna urang pedar ilmu siap teh urang pedar kitab bayanama urang pedar kumaha eta Isra Mi'rajna baginda Rasul ece Isra teh hartosna paratoskeun cek lugot cek bahasa Isra teh hartosna lempang ari Mi'raj teh hartosna taraje jang naik dikiaskeun jadi naik Isra Mi'raj teh dilempangkeun jeung dinaikkeun saha tadi diuningakeun subhanalladzi asra bi abdihi ieu teh saha anu dilempangkeun bi abdihi kunaon baginda Rasul teu disebut bi Rasulillah tapi disebutkeun bi abdihi sebab Rasul maloba nabi ge seueur tapi bi abdihi abdi anu pangsoleh-solehna kakasihna Allah azza wa jalla anu dipilih kanggo menghadap ka arasna Gusti Allah subhanahu wa taala nyatana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha prosesna eta baginda Rasul cek wengi teh urang kuat ampir pasea cek sim kuring tungkek cek orang diet tengek hah tengek aduh poho deui wae ai naon cek orang diet teh tengok keun wae jenting sim kuring ngalehan ti mimiti geuning kelobak aya teh nu garulis pa di dieu deh goblokna teh dia mau menikah haridang neureuna ge tepok engke di mah usul lamun mulut manggil sim kuring di bapak-bapak nu cenah ngapih gitu tuh buka deukeun tuh jamaah rahimakumullah ti mimiti dibelah tengekna ti dieu tah bereset tepikakeun handap bujalna beres dibelah cenah terus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail nyandak hiji bokor tina emas anu diisian ku cai jam-jam nu aya di kota Mekah sebab baginda Rasul dibelahna keur kaayaan cenah di deket Ka'bah keur gogoleran jeung dua pamanna cek sakawal Sayyidina Hamzah cek sakawal anu sanes deui balad-baladna dilajengkeun cenah baginda Rasul beres dibelek tidinya dibersihan kolbuna dikaluarkeun rereget hatena terus tos dikeluarkan rereget hatena digantian karena kolbuna eta ilmu jeung hilm pirang-pirang ilmu jeung pirang-pirang hikmah ngantak moal aya zaman kiwari baik lalaki baik awewe manusia di akhir zaman anu kasolehana ngelehkeun baginda Rasul moal aya di zaman ayeuna anu kapinterana ngelehkeun baginda Rasul ngandak baginda Rasul mah disebutna gudang ilmu lamun aya orang Cicariang pinter dina perkara bangunan yakin eta lemah dina perkara agama pinter perkara agama lemah dina perkara bangunan Pak Korlap pinter ngajukeun proposal tapi can pugu bisaeun murilitkeun besi betul tidak kan bisa nunjukkan ku eta salah eta kitu tuh coba asongkeun ku tukang ku Pak Korlap atuh da pasti nyerah atuh
leres teu ece ge sarua pan aya laguna daya kolot pondok kaso kenek luncat na tanjakan beki kolot beki ngaco teu daek salat aduh ampun aing mata mololotot ka dewek aing titah acan oge Gusti nu agung buah jahe, buah pepaya, mode mobil sedan dicet hejo, awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu becus. Hahaha. Saha eta saha? Deka yakinkan orang bisa ngejo ieu. Nah, nyubuhan rek sok teu aswae atuh. Aduh, masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ayah ibu-ibu nu pinter masak, tapi kadang-kadang dangdana teu pinter. Leres teh. Ayah awet teh nu lamecong, dangdana pinter masak teh disaeun. Ayeuna kitu aya. Kurudungna dibeulitkeun jika tanduk kontak. Tapi palebah tina masak can disaeun. Ibu-ibu orang dia omat ya, namun pakai kerudung biasa pas gitu. Cara rantik tempo, walaupun geus umur 70 gitu cantik we ke waktu tahun 70. Kamu udah kawen, inget kamu santriat temenang pakai kerudung kos cuman enak. Sebab naon geus disindiran kalau kosidah. Jilbabna dibengket teroleng nurutan siap nurutan teroleng. Jilbabna dibengket baju na kos lepet calana merecet bangun hayang ketinggali stop pamali ngus jempek kita 17 tahun ke atas ayah nu gitu ayah luhur di kerudungan handap pakai celana pensil ayah teh mau dilagukeun lamun eueuh mah ka handap ngagantung ka luhur ngagantung naik motor dibebenyeng dari yang tai teh katutupan palebah turun tina motor benyeng deui ka handap da buduk teh katutupan pan eueuh ka malu pantar kieu anjir neuleun lagi aing bengras langsung panon coba anu geus anakan 5 make celana pensil ai tonggong eta dina ieu ang kayu geus burilit tuh insyaallah jamaah rahimakumullah beres cenah di dinya operasina digelenjarkeun baginda Rasul tika jam sabaraha urang euy geus setengah 12 ya tadi cukang lili haji beresnya jam setengah 12 bae. Alhamdulillah dewek atuh ADG jadi beresnya jam berapa ya urang? Hah? Subuh itu malah likir beres tehnya digelencerkeun baginda Rasul teh cenah dilempangkeun kumaha disiapkeun satu surga adu digarana naon barkun alias buruk atau halilintar surga kumaha rupana barkun ya kudu ningat barkun teh umi hiji satu surga anu rupana teh seperti kuda saluhureun bigal sahandap saluhureun keledai sahandapeun bigal terus cenah dina jangjangna aya non dina tonggongna aya jangjangan 2 warnana bodas sehingga cenah eta barkun pas dimana arek ditaikeun baginda Rasul ajrak-ajrakan nolak cek malaikat Jibril hei barkun ari anjeun teh era kalakuan kitu cek barkun ke heula Jibril ari ieu saha sebab kami memang pangbegangna
barkun nu aya di surga sebab kami teu daharna ge puluhan tahun kulantaran naon sieun teu kapilih jadi tutungganganna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek malaikat Jibril, ieu teh Rasulullah nu arek dinaikkan anjeun teh. Sehingga cenah barkun langsung cicing dicekel cengkerna teh naon talina ku malaikat Jibril alaihissalam. Pas rek naik kana barkun ternyata barkun teh cenah jangkung ngajangkungan sorangan baginda Rasul teh tiasa naik. Terus kumaha kalayang hiji ruh tadi dia sok manakib tara Kang Lili di dia tos mulai sok manakib acan wayah nanya mun tiasa mah sabulan sakali mah kudu macakeun manakibna Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Kalayang hiji ruh cin. Terus deui beres eta kalayang mangrupakeun hiji awak-awakan manusia cicing handapeun barkun mangka cenah cumarios eta ruh teh wahai ya baginda Rasul mangga linggih kana tongong abdi supados baginda tiasa naik kana barkun. Naik cenah baginda Rasul kana tonggongna kana tak-takna eta ruh terus naik kana barkun sehingga naros baginda Rasul wahai ruh ari anjeun teh saha cek eta ruh kami teh Abdul Qadir Jailani cucu anjeun mungkin di akhir zaman sehingga cek baginda Rasul wahai Abdul Qadir suku kami aya dina luhureun tak-tak anjeun insyaallah suku anjeun aya dina luhureun tak-tak kabeh para ulama ngantak didinya dinamian Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh naon cenah pamimpina para ulama. Beres didinya naik cenah kana barkun eta sakali melesatna barkun akang ece sejauh mata memandang namun akang ulin ka laut Palabuhan Ratu ku akang ditempo tah laut Palabuhan Ratu satungtung deuleu cek bahasa Banten mah eta cenah geus sakali melesatna ngalewatan lautan ngalewatan gunung ngan anehna baginda Rasul tetep cenah kaayaan cicingna teh tumanina cicing we rata teu nanjak teu mudun padahal naik turun kana gunung sebab cenah eta barkun bila mana naik gunung suku tukang manjangan suku hareup mondokan lamun turun gunung suku hareup manjangan suku tukang mondokan sehingga baginda Rasul adem naik dina eta barkun tapi langsung cenah di mana ungjil pasoli ya Rasulullah cek malaikat Jibril anjeun turun di dia wahai Rasulullah laksanakeun salat sunat 2 rakaat salat sunat pertama ya dangukeun nya perhatikeun ulah tibang malotot tungkul sebab engke dorpresna pertanyaan tina isi ceramah ieu ulah engke ciga nu merhatikeun malotot TKB ditanya weh ieu 50.000 eureun di mana tadi pertama tuing poho deui ingat ya ungjil pasoli pertama baginda Rasul lungsur di Thayyibah teh nyatana Madinatul Munawwarah sabadana kitu mbok nyungkun cai asem aqua kopi susu ameh dek teu bisa ngalagu pan penting mah di Cikareo sebutkan koret aya Abah Narhedi dek sieun euy penting mah di laguan heula ku dek karak biji susu emang teu alhamdulillah pohoeun penting mah alilina beres dirinya kumaha cenah baginda Rasul lungsur di Thayyibah di Madinatul Munawwarah ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat naik deui kana barkun belesat ka tempat tujuan nu kadua ungjil pasoli turun anjeun ya Rasulullah laksanakeun salat deui 2 rakaat di mana salat sunat nu kadua di negeri Madian naon eta negeri Madian teh negrina Kanjeng Nabi Musa alaihi salam
hiji tempat aya tangkal kayu eta di negeri Madian anu dimana eta tangkal kayu pernah dipakai bersandarna Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Beres dirinya naik deui cenah kana barkun belesat deui eureun deui di tempat nu katilu ungjil pasoli turun anjeun laksanakeun salat sunat 2 rakaat di mana tempat anu katilu ieu nyatana di Gunung Tursina. Naon Gunung Tursina teh? Hiji jabal. Naon jabal teh? Gunung tempat bertemuna, tempat berbicarana saha Kanjeng Nabi Musa alaihissalam jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dirinya belesat deui ka tempat anu kaopat ungjil pasoli turun salat sunat 2 rakaat. Di mana tempat nu kaopat eta? Di Baitul Lahmi atawa disebutna Bethlehem. Di mana eta Bethlehem? Ieu teh Bethlehem teh tempat dipedalkeunana Nabi Isa ibni Maryam. Beres dirinya naik deui barkun belesat deui cenah ka langit anon ka tempat anu kalima ungjil pasoli turun laksanakeun salat 2 rakaat. Nyatana tempat anu terakhir turun di Masjidil Aqsa. Si barkun cenah dikaitkeun kana naon gigireun panto nu aya pakuan aya beusian ngantak ti ka ayeuna ceuk nu jarah ka Masjidil Aqsa dina gigireun panto Masjidil Aqsa aya beusi anu nyulaget eta teh urut nyantelkeun tali barkunna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna kumaha dilungsurkeun ku Gusti Allah para malaikat, ruh para rasul, ruh para nabi, ruh jalma-jalma soleh kanggo janten makmumna salat sunat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sabaraha tempat anu dilingihan tadi? Kahiji di, kadua di, katilu di, kaopat di Baitul Lahmi, kalima di Masjidil Aqsa. Cek si bapak tuh, udah mah geus poho deui nya. Untung aya santri dia ngahasil harewos dek ngadenge. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah Isra? Nah, pelajaran yang kita ambil dari hikmah Isra pertama, baginda Rasul itu sudah berhenti di 5 titik untuk melaksanakan sholat 5 kali. Mangkana ayeuna urang sadayana diwajibkeun sholat 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kosong. Alhamdulillah. Aya keneh nu teu beuki salat teu. Dongkap waktos salat lohor si ece kalaka molor nu kitu ece sakalor nu kitu ece sa salatullah salamullah ala toha sadana salatullah ala yasin dongkap waktu salat asar si bapak kalah ngalungsar nu kitu bapak kasasar nu kitu bapak kasasar salatullah ala toha dongkap waktu salat maghrib budak ngora kalah gadag gidig nu kitu budakna jurig nu kitu budakna nu kitu budakna nu kitu budakna